Kumakaan tuli. Ya tiba-tiba teh aya regenerasi teh raja kedua teh ka Walang Sungsang. Oh. Emang aya gitu. Dengan orang Sungsang. Ya lah bisa eueuh kan dia mah bisa batur nyebutna Walang Sungsang. Ya saya harus sebut itu. Yang Walang Sungsang jadi raja kedua teh. Man Walang Sungsang milih ama abdi mah aya nyupring ilmu agama itu rek ngalalana we ka mana. Jadinya saya makakeun mah kusabab eueuh ieu eueuh bintang utamana geus saya makakeun. Kan loba budak mah Iya. serba juga ke di anak selir di depan Sulawesi lagi anak selir. Ya, centring manik ya. Ya. Sok sama pangjagona di nu adi janggar eta anu dibenung jadi raja kedua. Cek Surawisesa lah ketutup hiji lawan hiji anak ama sabaraha sakalikeun abdi rempuk gitu. Ulegek-legek lah. Nah, pokoknya mah sekot gancangna we gitu. Ya lah dilaksanakan. Bener atuh manehna nu meunang gitu. Kabeh ngarembug manehna, ngarembug Surawisesa. Arele kabeh. Jadi aya soal pangabisa gelut Surawisesa memang laku. Maka kahati waktu ngalawan Cirebon di catatan segera resmi 14 tahun jadi raja, kan 15 kali ya gelut ngelawan Cirebon nama itu 17 beneran jeung manehna ngabalat ka Sumedang Larang mah Ya. itu da cekan mah gaya perkosaan teh Surawisesa gen teh Ya, dia sementara mencegah cek wae memang bak di pamali sajian sedang oke itu namanya Jaya Perkasa lamunnya Surawisesa Jaya Perkasa teh ini apa ngaran aslina tah Surawisesa jeung Jaya Perkasa teh lamun teh sarua jeung memang kadijayaan kitu dan dulu izin ka Cirebon gitu dan semua direk siga nama da eta gitu teh dengan memang menurut kepercayaan aya nu nyebut lain tapi aya nu nyebut ari cek meuring mah nya si eta kene karena cenahnya kan papanjangna nya Surawisesa Jaya Prakasa atau Perkasa ini aslinya apa perkosa eta mah suku sabab di bahasa Indonesia abad kini nya maksud perkosa mah konotasinya negatif diganti jadi perkasa. Logikana kieu nya lamun cara nuring atau nyangka gaya perkosa teh sebenarnya Surawisesa. ya Tingali aku pasareanana atau anu pasarean naon teh tadi mah petilasan patilasannya Gesan ulun raja kan nya aya di handap aya di hanap makamna ari Jaya Perkasa aya di puncak patilasan teh ya eta logika Ya. so. Jadi naon hakina ieu lebih luhur lebih dihormat Betul. ku rajanya lebih dihormat predikatnya lebih tinggi lebih tinggi hanya seorang patih lebih dihormatnya kabina-bina berarti lain sama patih iya orang dibahas oke di pertemuan berikutnya iya Jaya Perkasa nu lain sapatih-patihna lain sama patih lantaran di patilasan di daya luhur ge posisinya aya di di luhur koncelot ai Raja di handap. raja aya di handap nu diasuh ku anjeunna berarti saha Surawisesa oke dina salajengna satur nuhun sampurasun